Selamat malam. Mulai teh. Mulai. Ya, sok atuh. Memang kudu iya baru carape menurutnya geus Agustusan kemari Pak. Kudu saling mengalah atuh. Geus ulah make. Oh, saudara gitu. Selamat malam. Dina dangget ayeuna urang tos ngantos panganten pamaget. Boh dina rehna, boh dina atuh namanya. Rehna dina dangget ayeuna teh panganten pamaget tos aya di tol. Saurna teh kitu ayeuna teh. Tos di tol. Tos menuju tos di tol. Nya bade sakedap deui dongkap. Sakadap deui dongkap kira langkung 3 dintenan deui saurna teh kitu. 3 dintenan deui saurna teh kitu nembe teh. Ya keneh atunya. Cenluk waktu ninggang sirah. Tah eta. Lain deui marana geus lain nu ganti deui. Tah ayeuna urang ngantosan panganten pamaget, mangga atuh ka para wargi anu ayeuna nuntos darongkap tamu. Nya. Mohon. Hayu urang smackdown heula we ayeuna mah atuh kumaha we carana ngaramekeun. Tinju atunya urang balap karung atau maraton heula lah gitu. Henteu saya mah langkung setuju. Lomba gali sumur ke. Nah, keun we eta mah lomba gali sumur mah bagian dari perencanaan eta mah. Nya. Sabab sakahiji urang nyadiekeun alatna gitu. Nya. Ayeuna mah sambil ngantosan tamu anu sumping pengantinnya. Mohon. Urang nanggap heula smash. Grup band smash. Kuat ditanggap. Mangga ka Nayaga Smash Pemito siap hayu urang pintonkeun heula lah. Nya kitu. Ka Nayagana gitu panginten ka Nayagana Smash anu tos syariap anu ngabade ngahibur ku alektunanana gitu. Nya mun. Eta cenah anu bade nyumbang lagu aya Bu Nunung. Mohon. Anu bade ngalagukeun laguna Soldier Fortune. Oh, versi dangdutnya. Ieu aya Mohon. anu ngadangukeun ieu teh ti Mang Jurel nya. Mang Jurel. Di Kertasari Cisanti. Oh, asa apal Mang Jurel itu? Kaluhur pokona bumi na teh wah. Kumaha kadanguna ka ditu suantana madep. Madap cenah kitu. Di Didinya teh eta bandar handphone teh. lain baheula mah manehna bandar ucing. Nah, bandar ucing. Mang Jurel Ya. kana ucing resepeun. Oh, Gitu ku sabab anakna bersin wae ganti ayeuna mah. Kana jangkrik. Kana jangkrik. Bandar jangkrik. Kana jangkrik ayeuna mah Mang Jurel teh gitu. Apal saya mah bandar handphone, matakan disebut teh Jurel katalahna teh. Kan Jurel teh singkatan. Naon singkatanna? Juragan seluler. Aya oge nu ngadangukeun ayeuna teh Mang Bet tukang tenis meja ayeuna mah. Nya Mang Bet. Tukang nyablon ayeuna mah keur nyablon cenah keur ngeureuyeuh we ayeuna Mang Bet nya gitu. Aya ti Mang Elang oge ayeuna ngadangukeun oge. Oh, Mang Elang. Mang Elang Halus ngadangukeun. eta ngaran teh. Nya gitu. Kita baheulana teh nyiram indungna teh. Nyiram sabab naon lamun ayeuna di ngaran Garuda silakan kurang alus Iya. gitu. Dan nuju alitna mah sanes Elang, Saha? Piit. Anu sabab geus ageng jadi Elang. Cenah arek nelpon cenah eta teh. Saha Mang Jurel teh? Mohon bade nelepon saurna hoyong Nya sok we nelepon ka dieu hoyong kaweul cenanya. Oh, kaul. Mangga atuh sok di Ari kaul mah ka kota, ngape eta kaul. ngape nya? Gaul namanya. Gaul. Aduh murah deh mah. Saya teh lamun di no hajatnya, lamun di naon teh lamun nanggap artis gitu nya. Eta sok disebut-sebut si juragan hajat teh. Lamun hayang disebut ngaranna teh kudu nyawer eta teh. Nya. Kamana atuh Kang Deni cenah ieu bade disanggakeun lagu naon? Aduh, nya. mere teh gamplop gitu Nah, tah. eta kanggo Pak Hajina anu aya di dapur. Nah, gitu kan gitu biasa namanya. Nya. Ayeuna kanggo ceuisna anu aya di dapur anu nuju mararasak hayu urang ka dieu. Sampingan eta teh. Sampingan. Eta Sampingan. sakedap aya kabar ieu panganten pamaget tos dongkap ayeuna tos bade lebet keluar tol sana teh. Oh, tos caket Nya, mangga pengantennya. mohon Lain kanggo di mana eta panganna teh make tol segala? Di luar kota. Di luar kota. Luar Nah, kota. eta teh di luar kota. Nagreg, ti Nagreg. Nagreg cenah ayeuna teh. Tuh ayeuna tuh tinggalinya
geus ngarupa geus narungguan ayeuna teh. Tinggal itu tamu-tamu tinggal geus datang kieu. Tos pahibut Tos di nu hajat pahibut kieu tinggal anu mawa anduk, nu mawa naon segala rupana geura. iya anu nyanak embe lomari kasur sok mangga ka langsung we ka lalebetkeun we lah Nya keun we. Acan can datang, Eh, Bang acan datang. Acan datang ya mah karek ditol kedeung deui cenah gitu 10 menit deui keun we sami nungguannya. Anu para tamu undangan anu tos darongkap sok urang cari ngogoh heula we ayeuna mah kusabab korsina teu can dongkap oge ieu teh. Lain atuh aya kursi can datang atuh. Teuing atuh jeung tarelat sagala tukang kursi urang salahkeun tukang kursi ayeuna mah nu salahkeun mah nu hajat nu lain. Kursi nangan 50. Dibagi-bagi ayeuna teh teh. Oh, ari ondangan sabaraha ngondang teh? Ondangan teh aya 600. oh lumayan atuh 600 mah Tuh. 600 teh eta teh undangan unggul can indungna. nya Can budakna. nya aya lah total mah kana 800 mah 830 lah 830. sadaya namanya Heeh, 830 Tah, kurang eta lebih. mah usum teh ieu lamun keur hajat kitu teh sok dibere ieu voucher. Ya, kata diundi gitu, diundi. kupon nya Kupon. Jadi si naon teh anu tamu undangan teh berkesempatan untuk mendapatkan hadiah. Tah, oh benar. betul Ya. Karena hadiah ini dipersembahkan oleh kan gitu sebetulnya hadiah ini dipersembahkan oleh Tapi alhamdulillah saya mah kamarinya keur hajat loba sponsor alah rawas gitu Hajat teh rek konser. Sponsor. endorse-nya Enos make proposal sama. Cerita rek hajatnya kurang lebih sekitar 200 jutaan. dana CSR cenah. Aya teh urang nyieun proposal nu hargana teh di angka 400 jutaan. Ka cover kabeh tah. Jadi 200 juta teh geus beres we 200 juta menang can menang amplopna tuh tinggal. Jadi beunghar urang geus beres hajat mah. tapi emang mending gitu bisnisnya Karena ge nangan cuan kumaha wae carana. hajat itu bisnisnya Nya, hajat itu madap bisnis gitu kan. Tah ayeuna aya aturan, ya makanya aya dinas perhajatan itu nyieun aturan. oh supaya tidak ada yang seperti itu Tidak ada yang seperti itu. Gitu nya. Tah, matakan hajat mah kudu sagala lamun rek dibisniskeun. Kudu sagala rupa teh kudu dihajatkeun. Kawin hajatkeun. hajatkeun Sunatan hajatkeun. hajatkeun we tong tanggung Rek budak rek naik SD ka SMP hajatkeun Itu mah we. Da urang hayang hajat wae tiap tahun urang teh gitu. pancuan teh Heeh, boga ka keheul hajatkeun malah eta mah. hajatkeun Hajat malah disebut. hajatkeun we. Jadi hajat itu non tadi teh wa keinginan Keinginan. tah ini orang balik deh nu tadi teh nya Heeh. so kita can terpecahkan ieu Hajat. sebuah misteri ya Arti dari hajat itu adalah keinginan keinginan. Tapi ketika buang hajat membuang kesialan. betul Ya kan? Heeh. Ya, abdi anjing bade hajat. Pesta. pesta Hajat meleg naon eta? tah hajat maleg naon Aduh kayak rada ieu asa meningkatnya migran negara tah bener ya negara hajat kumaha ya Ya. aya bahan perang ya negara hajat ya Nu bade nelpon mangga sok nelpon we anu bade ayeuna. nelpon mangga Sok diantosnya. Saya Kang Jurel Mang Bet sok nelpon ka nomor abdi Mang Bet. Urang ngobrol sugan di dieu mah lah. ngobrol we naon Ya, bebas nunjukkeun nyablon. nepikeun ka 7 puting tah. Tah. Anu serius hajat namanya. Ya. Poe kahiji nanggap teh elektunan gitu. Poe Kedua kedua nanggap wayang. Gitu. Wah, eta geus jor-joran geus bebeakan we. Katilu kaopat kali mana eta mah geus konser musik geus naon wah konser akbar nya konser akbar hajat mah gede-gedean gitu. Kan dina poe ka-7 euy. Oh, naon? Tahlilan. ngusan BAKB. Kabeh eta mah. tapi kabayangnya eta Tapi dah eta naonnya di masyarakat orang masih kene hal yang biasanya nanggap hajat. Meureun anu boga milikna gede 7 puting. iya emang ada itu betul puting gitu nya aya nu sapoe saputing gitu. Tah, gitu. Heeh, kumaha eta mah kumaha Kumaha kemampuan we, gitu. kemampuan keuangan mantap ulang sok maksakeun. Ayeuna urang urang mah tahun hareup arek hajat misalkan gitu. Ulang sok maksakeun. Sabab bari hajat mah kudu butuh perencanaan. Tah bener. Ya. Watakan aya ayeuna teh anu launching salah satu produk ya. Wah disebutkeun da bisi ulah Ulah. jadi ieu Jadi sponsor. Heeh. aya produk pembiayaan pernikahan. Tah. Eta
pembiayaan pernikahan sebenarnya mah makana enak dikreditkeun subaleun kunaon sabab memudahkan gitu. Memudahkan eta teh. Memudahkan. nganyuk keneh meureunnya. Nya tapi kan memudahkan sabab naon misalkan urang boga duit 10 juta. Kurangna 20 juta tah dibiayaan siga kitu. Ah, mangga anu berminat kantun ngajapri eta mah. Mangga nomor di bawah ini. Langsung aja japri langsung lah. Teu kada isin-isin. Anu priogi kangge beas, kangge naonna sok mah ngajapri we langsung. Gitu. Ngan sok aya tragedi dina hajat teh. Aya. Loba tah dina medsos ayeuna nya keur hajat ujug-ujug eta mantan hodo. Mantan datang, ya. Ujug-ujug gabrug eta. Wah, jadi we tragedi euy tarina kudu-kuduna hajat teh. Nanti menggembirakan gitu nya. Oh, jadi bencana gitu. Katakan kade tah hajatnya ngundang teh. Tah eta Ari masih kena aya rasa ada. nah, jadi mun aya rasa keneh mah geus tong hajat lah. Entong. Tong. Heeh. Jadi hajat mah loba sebetulnya mah kahiji nu tadi urang hajat ngawinkeun. Nya. Kadua nyunatan. Katilu mulung mantu. Tah mulung mantu. Nya. Nya Mulung mantu teh jadi geus hajat di apa we hajat di lalaki pan siga kitu. Nya mulung mantu. Mulung mantu disebutna teh kan. Nya. Nya. Nah, bener tah siga kitu. Jadi ayeuna mah masalah hajat mah da ari obrolan masalah hajat teh loba pisan. Loba pisan eta teh. Ya, kadang-kadang nu datang urang sebagai undangan ya. Tamu. Sebagai tamu tiba-tiba nanya cenah. Nah, mana jujul naon gitu datang ada. Da seuseurna mah kitu. Heeh nanya cenah. Nah aku naon? Eta cenah lain eta masalah nanya cenah. Rendang dinya kumaha teu as teu urang mah teu cenah. Teu urang mah bagian teu as nah kitu eta teh. Ditinggali Teh omong eta teh. Heeh. Eta cenah kamari mah nya nu undangan kamari cenah karunya kunaon? Heueuh cenah eta mah sanguna kurang cenah kitu. Kabeh we diomongkeun gitu. Aya urang mas ya kamari hajat asa rugi. Nah kumaha kitu Kang? Heeh. Heueuh sate. Heuh apana Kang geus sarua nya teh? Heueuh sarua nya teh nama ngan urang mah dina satusukna teh anu kurang hiji. Aya anu kitu tapi kan dari sebuah hajat itu memunculkan sebuah polemik ya. Polemik. Iya. Nah, modal kamari saya datang kanu hajat balik deui teh. Nah, Da teu diundang. hari itu Balik deui itu namanya tidak membakar, tidak mempepes. naon rek datang ada teu diundang balik deui we urang mah. Padahal kudu pede ari kitu teh. Datang we. Pan ari ti keluarga lalaki nyangkana ieu mah dulur ti keluarga awewe. Anu ti keluarga awewe ieu mah ti keluarga lalaki gitu. Datang urang teh. Jadi sangka naon kitu nya pokoknya pas salaman kitu nya. Nanya eta si panganten lalaki teh, "Neng, eta rencangan sanes?" Sanes. Eta balawe teh rencangan AA. Sanes. Atuh saha eta? Siga mah rencangan si bapa cenah. Balad cenah teh mah. Lamun teu ti adil mun teu ti lanceuk cenah kitu cenah teh. Atuh numpang dahar. Numpang dahar we. Sareng ieu mah pepeujeuh nya kanu bade ngayakeun hajat nya. Tambihan oge ieu kangge Pakadis nya, Pakadis. Pami bade ngadamel umbul-umbul teh ieu. Ulah sok disingkat-singkat sia ngaranna pusing. Singkat kumaha gitu mah teh. Nya ibaratkeun Dewi dan Dani misalkeun nya menikah Dede didinya Dedande. Kan uing teh sebagai tamu undangan kadang sok bingung nya. Iya bener. Sup we kadinya da lain atuh. Bener. Cete ieu pangantenna beda boa salah santai. Tapi nyaan tulisanna mah Dedande lah D dan D ta eta. Jadi tanda teh kudu jelas. harus jelas mun bisa mah namina samikeun sareng kakak nganggenik ngarah teu pahili gitu. Gitu. Bener. Aslina ti mana? Nya gitu. Eta mah nu tadi geuningan dina aya turut mengundang misalkan keluarga Haji Samsudin SH. Cek si Pak Haji teh nah aing jadi SH da aing mah SH. Ieu gelar ti mana? Cek tukang prestakan teh da SH teh Sohibul Hajat maksana. Ya betul. Wios Pak Haji we dilebetkeun lah kana turut mengundang mah. Isin lah cenah. Isin lah. Ulah we eta mah abdi mah eta dilebetkeun anu nyumbang segala cenah. Ulah Panganten tos dongkap atos bieu teh dihibur heula. Ku sanya ST12. Oh, ben suur pisan. Suur atuh. Suur pisan ngahiburna. Sok sanajan berupa MP3 ge nya. Lain asli ieu Oh, mah. asli? Asli ieu mah tong sok lain MP3 asli ieu mah.
Bieu teh kan aya ge ST12, bieu teh aya smesna, naon deui lah seueur pisan bieu teh. Seueur. Nya serpena, smash naon lah gitu. Cepet. Ya Serpen, kadituna teh backhand. backhand, forehand kan gitu. Terus dongkap ayeuna teh panganten pamageh teh. Urang sambut wae pangintennya. Mohon mangga. Urang ngawitan wae teh. Ngawitan abdi bade teras ka parkiran. Ke parkiran. Mohon. Nah, Keun aya Kang Topik ieu mah. Hah? Aya Kang Topik. Nu nampi di dia saha atuh? Oh, kena gampang. Wah eta mah gitu. Gampang. Ya. Ya. Ada rek kumaha rek dibuka heula. Gitu tuh. Dibuka heula karunya itu panganten. Panganten tos sarumping sadayana ya. Sarumping. Mohon. Sok. Bade saha MC-na ini? Sok we kuah heula we. Oh nya tuh. Ya. Sok we lah. Para wargi anu aya di dieu sadayana boh pamagetna, boh istrina, boh barudakna. Kerasa kedap dari pidato mah teu jeung batuk teh saras nama. Nya. Boh tukang dagangna, boh nayagana, boh tukang cateringna, calon panganten pamaget, sareng calon panganten Istri. Istri. Dina naskah mah teh aya batuk teh. Bieu teh. Gitu. Edisional lebetna tah. Dina dinten ayeuna dinten Rebo kaping sabaraha ya nantinya? Kaping 23. Tilu. Kaping 23 atuh urang ngawitan wae pangintennya. Sabab teu deui ngawitan mah iraha mulaina. Tah gitu. Ya, Laras. gitu tah. Ayeuna mah di Bujeng Enggalna bilih aya anu bade protes heula sate acan urang ijab kabul mangga sok ngaracung ibu bapak nu dari ieu. Aya nu ngacung teh aya anu protes anu teh aya. Dah sanes demo panginten Hah? mah. Itu sanes demo bener. Bilih ieu mah bilih gitu Nya aya mohon. kararepet naon Bilih ya? aya kararepet, bilih anu teu setuju, bilih aya nu kumaha-kumahana sok mangga. Aya, teu aya. Daya. Teu aya, wios ade teu aya mah. Urang ayakeun we atuh nya. Udah kitu batuk. Aya nu ngacung itu mah enah naon? Maenah kumaha maenah naon maenah? Lan. Oh, eta cenah itu bade parkir. Atuh lain ngacung mah lain kadinya gitu. Kumaha ieu teh? Sok kieu urang ngawitan wae. Mangga anu bade nyarenkeun calon panganten pamaget mangga Mang Dani pangantennya. Aduh, nuju pararana stiris gitu ah. Tuh nya ari sok Kang Topik Kang Topik mana we? pangantennya mana we nya? Mohon kumaha? Mohon nyarenkeun panganten calon panganten pamaget. Mangga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ka ibu-ibu sareng bapak-bapak cunduk na waktu ninggang na mangsa parantos sumping anu parantos diantos-antos tita tadi Mohon. nya bagia ka urang sadayana parantos sumping geuningan panganten calon panganten pamaget gitu. Mohon. Anu sakitu rarempona lain rarempo atau Rempong. lain maksudnya loba babawaan teh naon? Oh, rimbil nya. Oh, rimbil. Anu sakitu rarimbilna sagala di bawana Mohon. ieu teh nandakeun yen calon panganten pamaget teh serius. Serius. Laras. Da pemite serius mah Moal nyanakna naon? mau nyadakna naon. Bahkan mau ngacuk panganten panginten gitu nya. Moal. Anu teh serius mah ngacuk bola gitu kan gitu nya. Terus Mohon. Ya. Neng gitu. Neng Dewi eta kembang melatina nyenglet cobi dilereskeun. Oh, mohon. Oh, jatuh duh. Nih, Nah, jadi calon segitu panganten pamaget teh namina teh Tantan Suherman. Tantan Suherman. Oh, Anjeunna teh salaku calon dewan. calon dewan. Dewan. Saras nama. Dewan keluarga masjid. Nah, Iya. eta, mohon. Betul. Sok, mangga. Buradok disebut lebat duitna. Ada soleh we sugan soleh. si surga we gitu. Nah, kemari Tantan teh kan nyarios ka abdi teh cenah. Ah, Kang cenah dari abdi mah da dewan keluarga masjid abdi mah ampun paralun pisan pangitan kitu nya. Bilih aya nu naon nu kaisinan atau kumaha. Sok isin abdi mah sarasna mah. Eta nu ngademel kotak amal tidak saha atuh. Masa dayana eta teh da. Nya. Kayaknya abdi. Abdi mah ampun paralun sanes sombong sana gitu. Laras. Eta teh calon panganten eta na Tantan Suherman teh. Mohon. Gitu sana teh. Eta karpet dasar mah barulukan eta teh dasarna. Kusaha atuh teh. Iya,
sanesku saha deui da teh aya deui atuh mung abdi hungkul teh cenah kitu. Anjeunna mah emang alim ria jalmina nya. Mohon tara da Payun soalna ge. anu ria mah ria enes soalna. Leres Mohon. atuh. Eta karunya pidato. Nu pidato. Nya karunya pidato. Teraskeun karunya. Urang teraskeun ya. Mohon jojong ngagosip we eta mah. Lain asa kakara pidato teh sok di naon aya diskusi di tengah-tengah pidato. Akang teh bingah amarwata suta. Bingah ka giri-giri. Bingah ka reureuhnakeun. Cek. Iya. Jalmi anu dianti-anti sosok anu diantos-antos parantos dugi. Alhamdulillah. Parantos dugi payunan urang sadayana. Mohon. Cing cirining ngaligincing. Jeung ali gincing segala. Gincing. Teuing naon eta bahasana? Gitu. Ya, Bang. Atau segitu aja cekap. Sakitu pangitan. Oh, dugi ka ngali gincing. Ali gincing. Mohon tuh. Mugia tapi Alhamdulillah eta pidato nyarenkeun teh alhamdulillah meureun tepuguhna aya gitu nya. Ieu teh saha anu bade nyarenkeun. Saha we bebas. Anu penting mah formalitas ngaranna kitu nya. Penting mah ngali gincing we. Mohonkeun we ayeuna mah anu acara nu kaduana nyaeta ditampi ku calon panganten Istri. Nah, diwakilan ku abdi Bang teh eta. Oh, larang. Da teu aya deui. Margi naon ari abdi masuk arisin salarasna teh. Abdi teh mung sasepuh di dieu. Larang. MC ongko, nu nampi ongko. Nya multi talent. Multi salarasna mah kamari eta istri calon panganten istri teh nyarios ka abdi teh. Cenah bapak, Pak Ewa, cenah panganten teh kirang biaya. Atuh udah kumaha deui da abdi abdi teh isin salarasna mah gitu. Alim nyarios ka saha ge nya. Alim nyarios ka saha. Keun ku abdi saur teh kitu. Kirangna sabaraha mah cinta kitu. Da kamari teh gaduna teh mung 2 juta saur teh kitu. Atuh kirangna teh 36 juta eta teh saresna mah. Atuh Mu da abdi mah ampun paralun bisa sanes hoyong ria, hoyong sombong sanes abdi mah. Mung angin Gusti Allah lah nu uning mah. Eta teh abdi sadayana. Oh tuh. Gitu. Mugi kasayan ulah ditampi. Amin gitu da. Ari abdi mah katerahna ge memang kitu da ari abdi mah sok berehan da tapi da nya izin ari nyarios mah gitu mohon ria ka ditu abdi teh nyarios payunan mik eta mah kita jadi MC nya janten kadamu sadayana mah kita ngadangu punten ayeuna acara salajengnan nya eta non acara salajengna anu nampi teh kela sakedap aya naon deui mah domba kabur cenah itu nya cik atuh mah enah domba teh cangcang heula ieu teh geus erek nampi erek nampi panganten pria ieu teh ieu teh mah enah sakral keun eta ka Lin Mas eta amankeun lah mah enah asa rada tarik teuing euy tarik teuing nyariosna iya bener alhamdulillah lajeng heula teh nya eta teu waka cingogo dihareup ieu teu waka cingogo dihareupeun panganten rek dipoto eta kaditu heula sawer mah lila keneh ieu teh rek aduh Gusti ya Allah eta budak saha jeung nyunyuhun menyan ampun aing lain batur sia ari batur nyunyuhun ari nyunyuhun menyan nya paribasa pan baheula wa da iku budak ayeuna geus moal kaalaman moal ka jamanan. Jadi nyunyuhun menyan itu kalau diibaratkan itu dalam bahasa kedokteran itu adalah luka di kepala, tetapi mengeluarkan nanah, alias budug. Jadi gegetret. Aku kolot baheula disebutna nyunyuhun menyan. Abdi iraha bade ieu nana bade lajang. Sekedapnya. Eta pointer di emotan heula ka toko material. Terus tutup heula pointer nuju hajat gitu. Mohon eta di wartak trek trok wae nya. Punten ka toko material anu payuneun namina teh Subur Makmur Jaya Abadi punten ditutup heula sakedapnya sakedap lah paling ya 2 jam 3 jam 4 jam 5 jam lah gitu nya sakedapnya anu acara jalan sehat punten sakedap di payun sakedap sound system lamunan sakedap punten ya abdi bade nampi heula ieu bade nampi heula panganten pamanggat sakral ieu kadeh sakral punten nya sakedapnya hajat teh asa di alun-alun gitu. Di dieu mah kan emang di tengah kota ieu bumina kalaresan mohon sok mangga lajang. Gusti ya Allah eta panggung diragaji. Mang Tang. Cicing heula Mang Tang. Aduh Gusti. Segala aya ieu. Eta cenah kirang, eta cenah beusi, cenah gitu. Diragaji. Tong ka diragaji keur acara. Hei.
Aduh, Gusti Allah. Eta panjat eta bebawan ti panganten. Heeh. Tukang kiririt. Kang parabot. Tukang parabot juga teh bawa ti panganten jeung mawa buku. Punten manawi tacan maya. Nya. Gusti cik atuh Kang ke Kang bari nagih mangke tong ayeuna Kang sakedapnya. Sekedap deui lah. Mangga. Urang ngawitan bae atuh nya. Mangga. Mohon sakedapnya. Bulak-balik tukang batagor di ampun. Kayak heula mang, di ditu lah ieu karunya. Ieu moal der-der atuh. Moal der-der atuh. Acara ieu. Hatur nuhun laksa ka tepi gamingahan. Kasangekeun oge ka para sesepuh, ka para nonoman, megaloman, sareng Ultraman. anu aya dina tempat ieu. Anu sami-sami rawuh, wawuh, wanoh jeung wani panggilannya. Gitu. Murwakanti. Akhir kitu aya geus wawuh makan Tong dijawab tuluy. Teraskeun. ka dulur-dulur anu di lembur, baraya anu di kota, para tokoh politik, para tokoh pejabat, sareng para tokoh anu di Tongohna, anu di Lebakna, nya Seorang tokoh material. sareng Tadi teh. tokoh tokoh. eta mah. Toko pangintennya ieu geus asa sidang paripurna. Mohon ka handai tolan anu di Pengkolan pangintennya. Anu tolan. Hah? Lain eta handai tolannya. Nya ka handai tolan anu di Pengkolan. Kan kitu bahasana teh. Anu ngarango tudung anu ti Bandung. Oh, gitu kan sanes nama ka para remaja sareng wanoja ti Sunia Raja. Braga di Braga. Braga eta teh kitunya. Ka budak leutik anu sok ngingitlik nah kitu. Sareng ka para wargi anu teu disebat hiji-hiji, margi ampun disebatkeun hiji-hiji abdi moal beres-beres dugi ka 3 wengi 3 dinten. Laras. Nya. Laras. Ayeuna kedah abdi nyebatkeun hiji-hiji misalkan ayeuna ka Bapa Opik sareng putrana namina ieu adu disebatkeun kalau Nya. kartu keluarga. Wah, lami. Lami keneh ka Bapa Dani sareng istrina anu namina ieu sareng putrana namina ieu moal dugi ka CF Pilamieun. makana ku abdi disebatkeun dikumkeun weh ka para wargi anu teu tiasa disebatkeun hiji-hiji. Laras. Margi sakadede mau disebatkeun hiji-hiji moal CF. Laras. Sekedap, Wak. Aya naon deui mainna? Gusti Allah. Enggak cenah ieu tukang batagor bade ngalangkung. Meureun di stop ti ditu. Ya sekedap mainna. Eta sekelap aya pamunut di salah sawios kulawargi panganten pamaget. Mohon kunaon? Bade ngurus lah BPJS. Gusti Allah. Karunya ya kakang tantan nikah ya. Makanya jeung kudu BPJS. Eta punten anu bade dongkap debt collector BPKB-na teh acan lunas sok lunasan heula we lunasan heula. Aduh. Ieu sagala aya nu geus nagih ka dieu debt collector. Sallallahu Akbar. Nah, terus eta aya ieu tos sumping Pa Lebe Mohon abdi teh acan beres ieu. Mohon di wilujeng sumpingkeun. Ajeuna nganggo Harley ka dieu. Oh ngaheula. Gah ya pieu. Mogah bae. Jeung ngegerung teh. Punten Abdul Be. Mangga Pak Lebe, mangga Pak Naib Lebe, mangga teh ya Abdi terang teh pedah we eta nomor plat motorna ngawitan tina L. Pasti ieu Lebe. Lebe laras. L hiji B disebut teh. Libe disebut. Libe. Laras. Mohon. Nah, aslina mah lurah eta teh. Oh, gitu asli. L sami. L saminya. Nya. Oh, mohon sana. Da kapungkur teh eta teh Lebe teh. Aing karunya ieu nu hajat angeus-angeus. Kapungkur eta Lebe nya. Laras. Baheula mah eta Lebe teh Lebe Amir kan ngaranna teh nya. Mohon. Eta mah harita kan sababaturan abdi eta teh. Oh, rarencangan keneh. Santragan eta teh sareng abdi teh. Sobat Dalit. Sobat Dalit, matak anjeunna mah sok nganggo kopea, abdi mah sok nganggo topi. Matak janten lebeh ayeuna teh. Nya, laras. Gitu ari abdi mah janten rapper we. Gitu. Angge topi ya. Mohon punten sakadap abdi teh can beres eta nya mohon. Lembe nampi wartos ti Palurah lembe teh. Mohon. Lembe teh ngahalewas ka sim kuring. Mohon. Ieu kumargi seueur jalmi di dieu cenah kumaha upami aya kerja bakti. Oh, mau kalaresan juga jalmi. Yukut jarangkung. Aing Palurah. Punten. aing. Iya nuju hajat. Keun wengke gotong royong kerja bakti mah sanes waktos. Nya.
sanes waktos. Urang saurkeun atuh Urang ka palurah, saurkeun ya. muhun nya ke sareng muhun. Saurkeun hawatos. Awatos gitu nya muhun. Ai lamun loba jelema. Nya iya. Tekok Mati mamana atuh. Heeh, ke sakedap abdi teh can beres ieu teh. Abdi kumaha nampi na ieu teh. Lajang dia sok. Tong seueur dadanguan Tak ieu. lah. Anu sami-sami gingsir linggih ayeuna dinu aya di tempat urang nawiskeun barang-barang nu aya di dieu. Manawi aya kursi, aya sound system, aya panggung ku abdi bade ditawiskeun ieu mah. Sabab naon abdi kageungan teuing ngomong kanana. Laras. Gitu nya. Lain eta mah Deni. Eta sareng ngadurukan hareupeun panggung. Aing asa carekeun pisan. Ya kanu gaduh hajat meningali we ti ayeuna lah. Mah peren-peren ieu mah aslina ieu mah. Asa ripuh jadi panitia hajat teh. Lain ayeuna urang hajat geura dina di tengah rel kereta api tuh kereta api nunggu. Nah tadi ampun. Ira abdi beresna ieu teh aduh Gusti Allah. Mangga dilajeng lah, dilajeng. Mangga urang sami-sami nawiskeun kaasih diri, nawiskeun barang-barang nu aya di dieuna, dongkap lengah nembrakeun katresna mana? Waduh. Oh. Buat katresna. Pada rawuh mihatur luturna kalbu. Alah, Sarang kaldu na apa gitu. kaldu ayam. Dina ieu kesempatan. SIM kuring sareng SIM A sareng SIM C na pangitu. Nemak teteh. Kenapa 100.000? Bade ngahuturkeun wilujeng sumping kalayan ngahuturkeun rewu nuhun sareng nasi laksana. Kata kebengan. Mohon kitu nya. Ya. Ka bapa kali ibu na oge palawargi sadayana ti rombongan calon panganten pamaget sareng calon legislatifna Aduh. calon dewana begitu Ya, nya. laras. Aya di dieu. Segala aya. Di dia mah segala aya. Gitu nya. Ka calon begal aya di dieu karempal sadayana gitu nya. Karempal sok di dia nu bade nyopet mangga empeng rame ye. Atuh ieu teh parantos sumping ka ieu bumi. Nya. Kantenan bae sumping nanti ka rabuhna ka pademukan di dia da saaya-aya we di dia mah geuningnya. Ya. Saaya-aya teh geuning sound system ge 20.000, panggung teh ke 12 kali 10 ieu teh 160. Iya gedung teh ukuran teh 200 meter kali 100 meter. Nya. Ieu mah Kaleresan dia teh uleman teh aya kamar teh ngulem 10.000. 10.000 anu dongkap 500. Mohon kitu cekap sakitu mah nya. jam aja. Pung dina rencana eta teh terasna mah kitu dah alit we mah da kamari teh abdi teh ngintun teh kana rekening teh hampir 600 juta gitu. Gitu. Malih mah kieu eta teh di panganten pamaget, pangantennya buktos cintana ka calon ka panganten istrina. Nuhun. Parantos ngabangun bumi. Alhamdulillah. Ukuranna 1/2 meter kali 500 meter. Alah madapnya Setengah meter ka 1 setengah meter kali 500 meter. Manyang wah. Manjang. Jadi dapur jeung ruang tamu teh kudu naik ojek eta teh. Nya kudu naik ojek. 500 meter. Aslina dan nu teu Aslina. apa mah nyangkana teh tembok we teh. Tembok, apa disebutnya teh tembok panganten eta teh. Nya. Tembok panganten eta nya. Hatur nuhun Kang Tantan eta bumina kaangge Nuhun, pisan. nuhun. Kan kunaha teu dipuirkeun gitu ngarasiga benteng kerajaan. Heeh gitu ja. Maksudna mah hoyong ngadeng benteng Takeshi anya. Iya. Ya betul tuan Gitu muda. nya. Mohon. Ayo semangat. Ya, ka mana cerita? Ayo aku bisa. Iya tuan raja. Aku bisa. Aduh. Hapunten anu kasuhun, wereh dina penampianana tuning teu dilawarawakeun. Bapak-bapak dina penempatan kirang sampurna, wargi-wargi linggihna anu dipangcalikanana kade eta pangcalikan teh sanes kursi sanesna mah. Sanes eta teh palupuh. Palupuh. Janten eta ieu teh nu hajat teh ngampar sadayana. Nya. Ngampar sabab naon? Korsina can datang. Korsina Pak Beuli cara nu hajat teh sanes ieu teh. Nya. Mung hapunten sakali deui. Atuh ku kituna luntur kaldu misak masak jeung naonna kitu nya. Mending galih nu dipamri sadayana kana rupining
katuna sareng kakiranganana. Mohon. Boh dina cacanakana kade ulah tong diyeukeun kedah dilebetkeun sadayana cacanakan mah. Mohon. Ulah aya nu coceng. Sareng Ya. sikina. Henteu sadayana ieu mah. Oh, Ulah sadayana. anu coceng dina simbutna, sapatuna nya teras ranjangna geuning itu anu nyanak domba teh geuning nembe ka salosin geura segala rupa. Ya, sekedap. Naon deui mainna? Aduh Gusti Allah. Ai lu si Maena. Simbut soang kabur. Lain eta kan dombana mana we teh nyanak hiji, ieu nyanak saopat-opatna domba teh geuning. Mohon opat teh pan sajodo deui. Kumaha upami urang adukeun we heula atuh. Ya. Saya nama gitu itu saudara mah. Mending aburkeun we Kang jukut jarangkung. Oh mohon atuh karesan kan tadi teh piluang kerja bakti. Piluang kerja Urang bakti. kudoma we pemagitu. Kudoma we heula ayeuna Mohon. mah lah. Tah sakitu panampi ti abdi mah Oh, saya. sakali deui aya piraku teu ditampi. Nya da kedah ditampi. Kedah. Canakanana kedah di lebetkeun sadayana ulah anu nyoceng. Ya, Nya gitu. Kade. Mangga tah sakitu ti abdi mah bilih aya kakiranganana keun eta mah kakirangan mah sanes ti abdi. Mohon. Teu batur we eta mah kakirangan mah kitu nya. Enggak, saya Mohon gitu nya. Tah suka kitu. begitu betulnya. Sakitu we. Tah ayeuna acara salajengna Hatur nuhun ka apaan wanita. abdi MC? Oh nya. Abdi MC. Tadi nyeri wawas nanya. Abdi MC. Nya. Apaan ieu mah nu nyarenkeun? Oh nu nyere. Bade sakali ewang atuh. Ya sekali Sakali ewang atuh nya mun. Kali ewang. Hatur nuhun ka Walindra anu parantos nyanggakeun panampianana. Anu sakitu padatna nanging kalintang teu puguhna. Gitu ya. Tah kitu. Aya di teh panganten teh hoyong anu janten panganten. Nuhun. Wiwit namina teh. Wiwit. Butuh lebe sabi teh ngawe ate ka abdi teh kitu sedo. Oh, gampil. Wiwit teh istri pamegat. Pamegat. Henteu teh sesak. Sesak teu Tah, ka janten. kitu, mohon. Tah ayeuna acara saldeungna mangga palebe urang lebetkeun wae kanu kardus begitu. Lebetkeun kanu kardus, urang kirim kana paket JNE. Sanes kanu kardus, urang lebetkeun ka lebet panginten Nuhun. ka tempat anu ijab kabul. Iya. Nya, sok tah ayeuna panganten tok tandan ka lebet tandan, mangga. Dianggosenalna jeung make sepatu bot geus eta. Cik atutan arek tong make sepatu bot ka dieu mah atuh. Eta beno ti balik tantan hei. Beno. Aduh, Eta palobe atuh di wartosan Kang. hah? Eta palobe kalebet bumi nganggo helm. Nya. Oh, Cik tatan. atuh Gusti ya Allah, paingan diajak ngobrol di cicing wae. Teu denger. Helm Tadi teh teu full denger. face deui. Aduh, palebe. Jeung make eta jeung make masker opat make masker lagi Gusti ya Allah cik palebe punten helmna jaketna dibuka heula sakedapnya urang ngawitan ieu ijab kabulna margi nu seueur pisan nu hoyong ijab kabul teh geuning nya Oh, antri. antri geunang Antri. abung lebih hiji-hijina Lebe nu ieu mah ka Ange, ka Ka Ange. mana nu ieu mah? nuhun sabab naon atuh ngalebean dengan samenit eta beres Ya, lebe Amir ieu mah. oh lebih amir Lebe Amir. gitu Cepat. cepat atunya dan kilat tepira make aplikasi manehna mah Atos aya. aplikasinya diverifikasi heula biasa gitu upload KTP Kang Lebe punten eta kunci motor itu hurung ngagantung. sok tukang parkir mangga tukang parkir Tah kitu Tah, atuh kitu. area gawe Sok. tukang parkir teh. sok mangga urang ijab kabul heula Mangga. Ijab. tukangna eta tahu bulat jeung ngalewat sagala atuh Gusti ya Allah cik atuh ieu teh geus arek ijab kabul Sok engal. sok enggal ngalangkung heula we ngalangkung Karunya ieu panganten pameget tos lenggutan terus ieu. lelenggutan urang teh geus tabuh 2 wengi kan ieu teh geuning datang teh isuk-isuk jam 2 wengi karek can beres-beres ieu teh loba gangguan pisan Acarana di desa ieu mah emang Aduh, meriah di dia ya meriah Allah. di dia mah palih dia mah. Jok enggal tukang nya terus beres nasi bulat tukang tahu bulat terus lewat ayo urang ngawitan heula palebe ka mana ieu lebe geus eueuh deui wae hayang kacai cenah Gusti ya Allah Ya nu teh sariawan cenah. sariwawan Ya. Lami teuing. lami teuing pangitan nungguanana aduh aing mah kumaha ieu na karunya tantan ieu teh Nya. nya Karunya eta tos lenggutan kitu jeung Tos eta lelenggutan. aduh. Tantan. Eta halis kanal sabeula. You make up ti mana?
Hah? Make up ti mana ieu niwatir Teuing. kieu? Teuing ada make up wisuda atuh eta mah. Aduh, aing sok khawatir. Eta ti panganten pamaget namanya teh kumaha lebena keluar heula. Nuhun. Kanggo nyelang waktos bias anjeunna bade ngabereskeun heula skripsi. Oh, tiasa mangga. Mangga. Tah, beneran pisan eta asa tacan ijab kabul sakali deui bilih aya anu teu acan gaduh momongan sok kadamel heula momonganana. Kaditu Bilih uplak ulah heula bilih anu gaduh naon anu gaduh tatanen nu tacan dipanen sok panenkeun we heula. panen le deui mah pilamieun hajat ieu mah pilamieun. Pilamieun kenehnya. Pilamieun ayeuna dinten Rebo engke beres Sabtu paling lah Sabtu. sok. Kadaria deui we kadaria deui lah. Bilih eta pala putrana anu nunutan sok we lah urang eta pepena we heula nya. Gitu tah itu tos dongkap lebena aya mah nya mohon. Lain eta karek apal ieu anu WO lah geuning WO na mah terbaik atuh. Odang WO. Odang WO ieu mah. Disebutna teh UO. Urang ngawitan wae ijab kabulna. Mangga Mohon atuh nya. Kawitan we. Kawitan atuh nya. Kedah enggal-enggal ieu mah Mohon. kadonya. Iya geus mau band tinggali geus anu aduh ngalewat tinggali ayeuna band. Punten ngiring ngalangkung abdi nyanak drum cenah gitu. Sok enggal. Aduh, Aduh. mah peren. Mau peren-peren. Jeung aya nu cek sound sagala Gusti. Geus lah urang ngeureunkeun heula wae gitu. Di bujang enggalna we geus lebe lah nya. Nya sok. Sok lah. Sok. Tah. Beres? Beres. Sah atuh geus sah atuh lah geus we. Sah. Sah tuh nya. Alhamdulillah nya. Tuh. Gitu. Tadi Tantan ngadenge pas ijab kabul narima abdi nikah kalayan mas kawin dengan seperangkat alat band cenah kitu. Nya. Dibayar tunai sampai jumpa nanti malam. Oh nu tadi liwat teh baladna keneh meureunnya. Paingan Paingan ada teh mas kawin. Keur mas kawin. Seperangkat alat band sampai jumpa nanti malam jang naon coba. Stick drum sing paranjang tentan ah. Alhamdulillah tosah ya namanya. Tosah. Neng Dewi aduh nih enak gitu katinggalna itu sah kieu mah nya. Nya duh. Di sumringah kieu nya. Mohon Neng Dewi nih surasiri. Dah, Senyum gitu. atuh. Mohon. Aduh, Dah. Neng Dewi ampun. Kamari mang ngobrol ka saya teh Tantan teh. Kang cenah, wa punten ieu mah da ari calon mah ari sanesna mah Dewi ieu teh calon panganten teh reres teu jadi panganten. Mung abdi teh resepna sanes ka Dewi cenah kitu. Oh, kadewa deui. Sanes cenah. Sanes. Ka Ani sanesna mah. Aduh. Mung keluargana teu ieu teu doakeun cenah kitu. Ka Andi Gombrang. Ani. Oh sugan teh Andi. Ani eta si Ani cenit-nit teh gitu. nya Nya, gitu. terang Ani Nyarios cenit, ka abdi teh kitu. Tapi da kumaha cenah abdi bogona mah ka Ani. Ngan ka Dewi terpaksa we eta mah daripada teuing cenah kitu. Karunya teuing nya eta Dewi nya. Nya. Keunda ai jodoh mah jorok. Nya mata kurang nengan di tong sampah di mana we sugan mah jorok. Sugan aya na kolomberan pi Nah jodoh. kitu nya. Tuh atus beres aya nama urang sasalaman heula nya. Sok sasalaman. Atuh itu nu ngantri sasalaman buat segala rupa. Tos sasalaman urang hiburan sok mangga anu tuangna geus marawa sangu sorangan bilih seep sangu satinggal itu marawa rantang. Kok itu? Ibu, ieu mah parasmanan sanes bade piknik. Eta MC panggung hawatos eta mikna kalegleg. Cik atuh. Rupa-rupanya. Rupa-rupa. Batur mah kalag-lagu permen ieu mah komik. Nembe murang kali nyarita ka abdi, ieu pas acara sawer nah teh artosan cenah. Beas we sadayana. Pan virtual sadana kayak Qris kungkul eta teh. Oh ku Qris. Qris sadayana eta mah kitu. Karunya nu mulung. Nya Eta namanya ti artis naros kan sana teh upami listing lagu kanggo ayeuna naon wae sadada. Mungkin ieu menurut Kalaresan ieu teh memang pengisi acara seueur. Mohon. Ieu teh kalaresan aya lomba dance oge aya ieu teh kitu nya. Alah geunah. Lomba bongkar panggung ge aya, bongkar pasang panggung itu Ieu kalaresan mah aya. janten hajatna teh dihijikeun sareng acara Agustusan Mohon kalaresan ieu mah janten ada di Agustus. gitu di Agustus salasna mah. paingan Neng Dewi eta bitis ni arageung tos lintas alam.
ampun. Tah gitu keur urang sasalaman heula mah sok sina tararuang heula sadayana tamu. Mohon. Urang dihibur we ayeuna mah nya. Langsung kana lagu deui wae. Aya ieu teh Deti Kurnia judul teh Mawar Bodas. Sareng Tiayan Jatnika oge aya. Mohon. Sareng ku Bang Bung Ranggaek, Ranggaek Bang Bung aya Ranggaek. eta aya gitu Iya aya usul ti Pak Jupri soalnya teh upami aya lomba teluh wios Wios teh sawios. Oh, Keun we urang ayakeun. Eta harus diadakan itu. Nuhun. Keun daerah lomba teu mah kumaha paheula-heula maot we eta mah. Paheula-heula we eta mah. Eta nu juara. Gitu misalkan abdi Nuh Dani tiba-tiba Dani mau ti payun tak eta saudara. Eta nu juara. Juara gitu nya. Mohon. eta pengen sareng lomba ieu pa jauh-jauh nyiduh Tah eta. Eta gitu. eta. Nuhun. Eta nu pirameun pasti Sareng eta. anu pa jauh-jauh sareng nampi ciduh cenah teh. Mumi tepat eta nampina cenah eta nu juarana gitu. Mohon. Sok mangga atuh di lajang anu Ulah barade hiburan lomba. heula anu nya. Mohon. Hiburan heula we Ya, mah. sok atuh. Dengan yang hajana tos lancar, anu nampina tos segala rupana, kantun lebena kantun dibayar mah gitu. Mohon da lebih. Iya aduh naon di mah enah. Mah enah ya naon. Oh itu peserta baris berbaris tos siap. Tos siap. Mohon sok karajengkeun eta mah nu jalan sehatna. Material sok buka deui ayeuna mah mangga. Mangga Mang Batagor bade ngalangkung mah. Sok eta kareta api model ngalangkung sok bukakeun Nya. ayeuna mah kitu karunya. Hajat nih kakara lembur mangi model kieu. maka iya pintonan spesial heula pengen Mohon pinten hal spesial. mohon ieu bade nyangakeun pantomim Asa teh make sound system. Pantomim butuh mic. Mic mana mic pantomim ya. Alah. Abi mah pami dina radio teh sok hoyong ngadangukeun tinju sareng catur. Nya laras. Nya Hadirin sekalian, kita akan memindahkan kuda di belakang, kemudian pindahkan budak ke depan. ketruk. Alah patrame ke ujung lo ieu teh loncat indah. Aduh. Penting kejebur peserta dari Garut kejebur. Oh, kareplo. Ya resepnya Sepisan. radio. Sepisan. Kayaknya harus diadakan itu. Ya. Balik mah itu acara intina teh kayak di penghujung hari gitu ya. Acara puncak. Acara puncak. puncak mohon bade ngayakeun final ngadu bagong. Nah, gitu. Alhamdulillah bagong atas karempel di dieu. Tos sadayana dihias sadayana itu bagong gitu. Ya, mohon. Ayo atuh enak karunya atuh nu bade taruang. Mohon Dihibur we heula namanya. Mohon Dihibur heula nya. tuang Nya wilujeng tuang sadayana kade omat sanguan. Sangwa. Sanguannya da sangumat seueur keneh. gitu. Kade sanguna seueur di teh tong dietang sanguna mah. Entong. Tong dietang. Kade bulanna tong dicanak Tong dicanak mung eta amplop kedah dieusian. Kedah tuh. Kedah sabab naon pamiti dieusian esok isin gitu. Ari tuang seueur ari amplop sakedik Nya. gitu. Karunya ieu kanu gaduh hajat di acara tos megah kieu. Terus megah atuh ayeuna panganten dongkap jam 8 jam kebul jam 2 mangi. Nya. Gitu. Tos pokona ieu mempeng rame aya gotong royong iraha aya hajat model kieu ya. Tita kerja bakti. Kita kerja bakti ini sebuah kebetulan yang Kebetulan baik ini ya. gitu. Aduh. Geus marake jas ngesang gitu nya. nya. Madap lah pokoknya. Adabnya kalau malam hari ini terasa dingin mungkin adalah karena suasananya malam. Iya. Tapi kalau malam terasa panas, mungkin kita berada di dekat kompor Iya. atau kersiduru. Siduru biasa Hah? namanya. Siduru. Olahraga tiasa. Olahraga dan polinya. Nya. mohon ngahaturkeun nuhun sampai ka Emang jalan ka grup Armada pentennya Mohon. anu parantos mintonkeun laguna Mohon. terus anu kaduana panginten ka grup Vokal grup tadi Vokal grup mohon aya. vokal grup tadi aya 300 jami penginten di luhur panggung Mohon parantos nyanakeun lagu-lagu kebangsaan kebangsaan. Betul. Kalarasan dina danget ayeuna ge seueur keneh nu dipintonkeun margi ieu hajatan teh dugi ka 30 wengi 30 dinten. Sok kabayang ayeuna hajatna siga kumaha, biayana siga kumaha kitu nya. Mung eta sugan we atuh ayeuna hajatna lila rumah tanggana kudu lila ari kitu namanya. Kedah runtut raut sauyunan. Acai jadi saluwi kadarat jadi salogak gitu. Nya eta gitu. Kacai jadi saleuwi, kadarat jadi buaya. Oh bahaya. Bahaya eta mah. Bahaya. Sabab buaya darat jeung buaya nu asli beda. Aya bentana. Bentena lamun buaya nu asli sorana teh Gitu. ya. Mageremnya. Magerem lamun buaya darat. Kamu udah makan belum? Alah, siap boy. Buaya darat mah
buset dah. Buset Gitu, dah. tah. Gitu. Laki Buaya darat. Buset. dah. Laras kan pengisi canggih kan mohon Kang gerak syuting di Cianjur insyaallah tuh apaleun di syuting Cianjur. Oh, harita. Harita. Nu ngabahanan tauco gitu. Lain sampe baheula mah. Sampe. Sampe. Aduh berkesan euy. Ieu aya Kang Heru anu nawis manco di Batu Jajar ya. Oh. Aduh. Kang saha? Kang Heru. Oh, Kang Heru. Oh, pami apa mah anjeunna kana ngecat motor segala rupi teh kaget pisan. Heru Padma sanes. Sanes. Sanesnya. Heru Bedru. Seueur pisan nu hadir dina dinten ayeuna. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi urang sapa heula aya Kang Jurel juragan kentang tok salahnya. Mohon. Aya Mang Embet juragan sablon eta mah jeung juragan konveksi eta mah. Asa can dugi keneh. ka dieu. Acan da konveksina kudu nyieun heula soalna. Oh. Gitu. Sanes ieu mah sanes dugi kaos. Dugi martabak. Martabak. Apan ge persiapan heula. Ari ayeuna mah kan karek nelpon, ke geus 2 kali nelpon ka Tah karek kirim. biasana sok kitu. Sugana ya ge nu ti kertas Ari hari. nu hajat mah daratang kabeh nya segala. Nya anu hajat mah sagala darah rongkap. Ya, nuhun ti sadayana partai politik ge haladir. Alhamdulillah. Gitu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gitu. Mohon sampai ka calon-calon oge sadarana aya di Aya. calon presiden kabeh dari Tinu lambang bendera na jukut nepi ka tongo darongkap. Kadieu alhamdulillah. Alhamdulillah darongkapnya. Nya darongkap. Nuhun. Nuhun pisan. Tah ayeuna mah ku sabab tos tabu 11 abdi ge nembe ngawitan live di ieu tuh nembe ngawitan di dia tuh. Mohon. Ya, tuh nepangkeun heula ieu rencangan-rencangan abdi siaran. Halo. Oh, aya Kang Dani nya. Good morning. Ada Opik oge nya tah abdi bagian ngalokan we hungkul abdi mah. Tabu sabaraha enak tabu 11? Masih aya Alhamdulillah 3 menit deui. 3 menit deui mugia urang sadayana aya dina kasehatan nya. Amin. Mugia urang sadayana aya dina Ginanjar kawilujengan nya. ngaran kuring Ginanjar teh. Oh, Nya. asli nama Aslina awalna tukangna hungkul, awalna Rindra. pangkarna Ginanjar. Hah? Oh, pangkarna Rindra kawilujengan namanya. Gitu nya sadayana. Tara saya teh pengen ngahaturkeun nuhun ka sadaya pengisi acara panggih. Nuhun ngaturkeun nuhun ka sadaya pengisi acara kanggo MC-na, kanggo nu nampi K-pop dance-na. K-pop dance-na. Ya, Mohon laras. tadi teh sakantenan aya lomba mewarnai oke segala rupa. Mohon tadi aya Di nu hajat Di nu aya hajat lomba aya. mewarnai Gusti ya Allah. janten hajatna sareng Agustusan teh apa Mohon aya tadi oge sareng satacan aya ngawitan panganten pamangget dongap teh aya jumba heula teh. Oh, goyang jumbanya. Mohon, jumba Astagfirullahaladzim dugi kahilapna. Aya lomba puisi tadi teh nya. Lomba puisi segala Itu rupa. Kang Udung dina sumur keneh. Kan bae Can hanya. apaan manehna mah yang juara kahiji. Oh, Gitu mantak lomba ngagali sumur manehna namanya. Tah gitu. segala aya di dieu. Tadi aya nu kobak deui nya. Eta ngadenge kobak asa zaman mana nya. Ayeuna geura panganten keur dipotonya anu backland dihareupeun. Gusti, alo cek urang mah cing teu maka backland atau naon. Geus kitu panganten titah ganti baju kadon ngarambet. Coba ganti baju kadon ngarambet eta cenah lebar cenah sawah. Kudu Tadi dieu. teh Kang aya nu ngeger entas pisan eta nyanyina sorana meuni halimpu. Saha? Duka si Neng naon ku abi teh tawisan kieu we. Mohon. Neng, atuh gaduh sararaoseun kitu mah. Nah teh nyobian nembok si teu ngaduk. Mohon. Eta ngemekna. Atuh saudara usun gitu mah nah atuh dagang lotek gitu Nya. nya. Ampun. Tadi teh Cenoneng Kuningan salaku juara fashion show teh. Ya. Ngaturkeun nuhun soalna teh kan. Juara pesen show nya. Nya, Fashion fashion show. Malihan neme mah sata acan tutup aya lomba dakwah. Allahu Akbar. Lomba dakwah. Nyaan Jadi eta nya. panganten lomba dakwah eta teh. Bener. Ya eta teh aya lomba pil dalot. Pil dalot juga. Dalot. Pemilihan dakwah kolot Ya, gitu. kalau teh unggul. Gitu. Assalamualaikum. Nah, gitu nya. Benak deui sareng aki. Masih mah tadi teh aya lomba jampe deui. Aya itu mah jampe-jampe harupat cenah gitu. Gitu. Tah nu lomba jampe tadi mah aya nu
di tenggelan Kang. Aya. Naon tah tapi kan itu Kunaon? Beres ngajampe ngabura atuh. Tah eta sok Eta salahna nu- ngabura hareupeun mitohana. Nya bahaya Heeh, pisan heeh. cita ieu aduh. Jangan diadakan lagi kata saya Jangan, teh nya. jangan. Lomba kayak begitu mah aduh. Mm-mm. Mending lomba gali sumur. Tapi leuheung tadi ngaberat teh tos ieu sateasana tos ngaleut niksu. Oh, segernya. Tapi nu meunang nu tos ngaleueut jengkol sareng peteuy. Oh, Sareng peteuy bangga. eta mah alhamdulillah kenging eta nya nama. Eta Sabab naon panitia daripada riweuh geus we geus menangkeun we, cenah geus kitu. eta Geus mah riweuh. menangkeun we. Soalna mun eta ngabura deui geus ongkek kabeh. Bahaya. Gitu. Bahaya. Jadi menangkeun we eta geus. ya ngaturkeun nuhun pisan ya ka maenahnya nu tadi lolan wae dugi ka acara teu rengse-rengse ya maenah atur nuhun ah. Aduh. Nuhun. Mangga atur nuhun ka sadayana anu para wargi nu bade tos dongkap ka ulama ge atur nuhun ka gumargi ayeuna acara nikahan bade tutup. Nuhun. Gebiogna tos bade ditutupan. Nya. Itu rolling door ge tos bade ditutupan. Laras. Margi di dieu teh nyewa abdi teh. Oh sadayana nya. Sadayana nyewa di dieu teh gitu. Mohon, gitu. Waktosna susah ieu teh. Tos saya Nya sareng tanah ge ieu tanah wakaf deui ah. Nya gitu. Mohon balik mah ieu teh aya tamu reng-rengan tamu anu naik kapal selam teh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dugi kayeuna. Dugi eta teh. Eta gitu alhamdulillah. Kabayang ku macang heulna nya. Nuhun mangecungholan teh Hajat di Bandung. Nya. Ya hajatna teh naik kapal selam di Pangandaran geuning sok aya Nya. nu kaluar kikituan Tah teh eta munculna teh di Citarum. di Citarum. Tapi dah nyambungnya Nyambung ke ka Pangandaran Citarum. ke Citarum mah. Nya nyambung sebetulna. Soalnya Gitu. kealaman. Nya, Ya, coba kus- kaena mun kaluarna di Balong Mang Adang. Ah ripu. Ripu Atuh, eta ripu. mah. Nya. Ripu. Geus ripu gitu mah. Ya tau ieu nya nih rame pisan gitu. Rame ya hajat ieu mah nya. Hajat. Obiag lah Nya, gitu. gitu. Mah gebiar pisan Gebiar hajatna pisan. ieu mah. Mohon mari main lu terjun payung sagarup. Nya. Kalarasan eta tanu terjun payung di dieu mah nya Saya bahkan pisan. anu ngadu lang layangan segala Nya, rupa aya di dieu mah. di dieu mah. Bahkan aya lomba moro lang layangan. Aya tadi nu boukna bareureum budak teh geuning. Lomba moro lang layangan gitu. Mohon dugi ka sadayana diboro we lang layangan eta mah. Ah, dah. Jadi ngahajat Segala aya dielehkeun di teh dieu. ka wilayah nu hajat. Mohon ngahaja Terus supaya tebus- memeriahkan. Memeriahkan. Ya Nya. kan. Ya. Pas Keun tabus we saudara. aya mah tebus 11. Ah, terus kagok ah. Urang tutup wae ku sagala rupina ku pidoana. Mohon. Urang doakeun. Urang Ya. doakeun Urang mugi silih doakeun. mugi aya panganten teh sadinteuneun lah wios cekap. Teu naon sadaya. Urang sabab naon ieu teh aya acara pirakan ayeuna mah. Aya eta teh. Aya. IO nya sagarup. Jadi nikahkeun jeung pirakan aya acarana. WO teh abdi teh. Karunya jang tantan. Mohon Can kemana, asup acan. Heeh, gitu. Wioskeun we da kumaha da eta mah formalitas hungkul. Formalitas. Da hoyong nama ka Ani cenah teh kitu. Oh, kekeh. Keukeut da ka Ani gitu. Ani cinit-nit teh. Ya, gitunya Ari Dewi mah Dewi Piit namanya teh. Piit bodoh. Aduh. Enggak sih tarik closing. Teu dah emang leres ai Dewi Piit mah kabeukina teh pare. Nya. Tarakan sangu. Tara, saya Anjeunna sama. pare. we. Pare we da tara Ya. di Mac Jaggeran gitu mah. Mac Jagger. Kali-kali aya nu rada gagah saeutik. Guys, Boh lam-lam. Di jam 11. Atos. Atau jam 11 karunya. Kan tadi we sudah nyukur dihapunten tadi Mohon. ka polsek teu tiasa hadir suratnya teh gitu. Margi Mohon. menuju aya bujengan di Oh. kampung sebelah. Oh, gitu mohon teh sawioskeun we. Menuju lomba manuk. Oh. Mohon. Keun we. Lama manu kukru. Kukru. Jadi kayak gituan. Tah, hatur nuhun ka sadayana mugi aya dina pangrojong dina kasehatanana, aya dina naon teh atunya aing mah cek lariweuh cek masuk. Mang aku aya. Terus 11 kita closing dulu. Terima kasih yang sudah dengerin Radio Mara 106,7. Tentunya Ya. kita akan kembali lagi di malam-malam Mara. Para obat Ya, pesan obat. terakhir Pesan jangan terakhir. mengedarkan rokok ilegal. Dan pesan terakhir saya adalah jangan pernah memecahkan kapal selam. Kala aya ceuna. Aya naon deui ceuna? Kapal selamnya sab ka deui kolot. Ya sudah, saatnya kita ngalah jangkrik malam hari ini.
Nuhun pisan kasadayana, terima kasih. Salam olahraga. Kasih 3 jam 4, jam 11. Aduh, Ya, terima kasih ya. Eta lemah sumping eta maparaji. Karek kawin kesareng ngalahirkeun. Atur nuhun sekali lagi dan kita tutup dengan belain bismillah. Alhamdulillah. Eta ngahaturkeun nuhun ka Pak Pilot. Mohon ke operator konsisten sound system, ke operator panggung kan atau nggak beres nama gajian we ke orang kilo eno panggungnya. Ya. Bijing teh lumayan di kilonya. Bahan. Terima kasih, saya Rindra dan juga Saya Dani. Dan saya Taufik Arya Dewa. dan juga Tantan Ani yang sudah menemani saya sampai dengan jam 11. Kita di sini dari jam 8 sampai dengan jam 11 malam. Aduh ya Allah, orang siaran arek closing terjadi ke jam 11 lebih. Atur nuhun, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam olahraga. Don't try this at home. Sampurasun.